Kong cekak teh seuri eta moy. Cenah cekak salah. Cek satpam teh siana seuri. Bos, tebak namanya, lain berhadiah ketebak. Orai naon, anu teu bisa alieu, euy. Orai paeh. Salah, soknya naon? Orai modal paeh, lain salah. Percaya? Tekandan dia. Salah, anjir. Oh, Ayam nyaho. so. Orai ngageglingis, sok ngageglingis seurah kitu bisa dikitu kitu terus cek kitu. Hasek ieu. Ingat euy baheula anjing jeung pamajikan rek moceng Nya kunaon atuh? Tah masalahna mah teu pirah Teu anjing. gawe gitu. Teu gawe titah neangan duit. Terus itu Aing teh mikir eta naon aing udah teu leungit duit, leungit ge hayam 2 anjing. Mikir jeung pamajikan kunaon lobang ulang-ulang. Heuh curang teh da aing mikir naon pamajikan titah neangan duit, aing nu leungit hayam cai teh. heeh nih tah usaha eta teh teu ngarti masuk ngaco. Iya mah euy, aya keur sembuah-buahane nya, keur kaparangan salak jeung kadu, eta mah euy. Teu parayu da euy sembujan kieu meureunna. Kaparangan aya komplek teh mun dagang ka komplek eta, bakal payu eta si dagangan teh. Payu pokona mah komplek eta teh. Ngan aya plang, dorong, bodong. Dilarang berjualan. Oh dilarang ya. Oh. Eta mah cek tukang salak ka tukang duren. Kang, ayo cenah asup ka ditu ke komplek. Cek tukang duren, ah mau aing mesin kapangli. Cek mikir deui cenah duren. Bae ah cenah sok asal dinya ti heula. Eta mah nekat tukang salak asup. Asup. Plus eta ku satpam tewak eta buru. Beunang eta. Oh, beunang. Naon sia cenah dagang ka dieu teu meunang. Sia dihukum cenah ka dieu. Oh dihukum eta. Sok pa cenah hukum naon atuh abi can payu atawa sok hukum cenah salak teu tilu. Ya dikumahakeun salak teu tilu. Asup mun sia kana bujur maneh. Eta mah sapam teu mun teu asup mun salak kana bujur. Eta mah euy anu kahiji nya. Saleh yang waduk. Karawa aku udah nyeri kebayang sok bayangkeun euna salak teh. Diasupkeun yang waduk. Eta mah euy kahiji garawa. Ya maksakeun dah hukuman teh ya. Sok si hiji deui asupkeun. Asupkeun kadua, oh kocak aji nyeri tah. Eta mah euy pas nu katilu eta mah euy pas kitu melong ka tukang cekak teh seuri eta mah euy. Cenah tukang salak. Cek satpam teh siana seuri. Itu Pak, tukang kadu kenging ke kabayang sok kadu dasupkeun ka mah. Salak kitu nyerinya kabayang kadu aja. Parah eta hukumannya. Aya nama di mana-mana banjirnya. Oh, atuh musim hujan anjir. Musim hujannya aja banjir. Urang tadi sakit. Tapi orang teh ngartinya di Jakarta nu diomongkeun, diberitakeun banjir. Banjir. Anu di daerah Kalot, Balendahnya. Balendah banjir. Oh, bener. Satu saat mah eta si Solokan kadang-kadang bisa ngomong. Ngadat. Si Kumaha Solokan. caritana ieu? Si Solokan cereng teh kieu. Ngadat. Ngomong. Astagfirullah ngadat. Ngomong. Kumaha sih? Ngadat Oh. ka masyarakat. Goblok gara-gara sia cenah ieu mata ke dibanjirkeun Cek ge Solokan teh. Solokan teh. Papana aing di beton. Papangana si Solokan ya. Eta heuh emang bener di betonnya. Belah kiri di beton, belah kanan di beton, emang. di handapnya di beton, kabujur-bujur lagi di beton, dek kumaha keur cainya. Oh, bener atuh. Cobain aja non, micen sampah di mana wae nya. Gitu. Nah, eta Mata salah berarti tong disalahkeun Solokan. Solokan disalahkeun alamnya eta mano eta. Manusia nanu salahnya. Micen sampah di mana wae matakan. Latihan kan latihan dia. Siap. Oh, 1 2 3.